Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitabi ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin syarafa, amma ba'du. Kapara tadi teh ya kadalik baik, sebab tadi sebutan hiji-hiji panjang teuing. Kapara asatir, para hujaj, para kesepuhan anu ti cakop, anu ti kidul ti dieu dina setempat, para tokoh agama, tokoh masyarakat sadayana, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dipasihan rajin ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditambah rajin nyiar ilmuna ku Allah ta'ala. Wabil khusus ka sahibul bait sekeluarga Ibu Halimatus Sa'diyah, mudah-mudahan dijadikan jalmi anu takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, anu kurang tos kauninga dina peuting ieu acara walimah matang puluhna almarhum Pudin. Anu mudah-mudahan dina peuting ieu kusabab loba doa ti urang kabehan ngaran almarhum Pudin ieu ditarima amal sakabeh amal anu bagusna, dihampura sakabeh pagawean anu gorengna, anu eusina ditempatkeun di tempat anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Geus teu nanaon lantaran ieu keur nurut ka nu ngundang, cak nu ngundang kudu tausiah, geus teu nanaon. Aya Mang Muji ieu jeung Mang Ustad Ahmad tah nu ngadengekeun, tapi ulah cicing bae lamun kula salah. Bener gitu. Ieu kula mah lain masalah tausiahna, beusi kula nerangkeun hukum aya nu teu akur silahkan bae usulkeun. Gitu, ieu mah urang niat ngaji bae nya. Niat ngaji. Penting ieu kurang dijadikeun tempat atawa majelis ta'lim. Penting ieu ya. Tujuanana urang ngaji. Nah karunya ka sahibul bait ari ngaji mah ganjaran ngaji ieu anu disuruhkeun ka urang, lamun urang boga amal ngaji nyuguhan nu ngaji seetna 1000 perak dibales ku Allah 700 perak. Lamun beakna 1 juta 700 juta eta amal nyuguhan anu ngaji. Nah ayeuna urang muga-muga ieu amal dina masalah sodako tujuan aku urang dipake ngaji, muga-muga rahmatna datang ke almarhum. Amin. Dina masalah maut mah
kabeh ge geus nyaho, tapi kadang-kadang nyahona kos pura-pura henteu nyaho. Jadi mahona urang mah ngaran paeh eta eueuh nyawaan dikubur sakitu. Ari diri urang mah teu dipikiran. Ari kanu maot mikiran karunya amat si anu. Ari diri urang mah henteu dikarunyaan lolobana kitu. Padahal ngaran maot mah biasa. Hak isa sahage bakal kapanggih jeung maot di embung-embung ge. Nya tadi embung-embung ge. Kula ngahaja teu maca ayat Quran, teu maca hadis. Ieu mah rek tausiah horeng ngaji bae lah nya. Ngaji. Sebab cak Allah diterangkeun dina ayatna Bismillahirrahmanirrahim. Yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah bakal nerangkeun Allah kana pirang-pirang ayat melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh hukum Allah bakal diterangkeun, baik anu wajib maupun anu sunnah eta kabeh bakal diterangkeun, apalagi tentang masalah maut. Tadina masalah maut kadang-kadang nu ngatur mautna ieu jalema anu teu nyahona naon. Ari ustadna di laluhur ngalalanggur, ari nu ngatur-ngatur maut eta jalma anu awam, eta zaman kiwari kitu. Ustad kakelehkeun, padahal ustad mah ngaran ustad mah barisa ngaji. Ngaran ustad mah. Tapi ustad ditukangkeun lolobana. Nah seperti kieu heulanan masa samemeh ngaprak ka mana-mana ka urusan maut heula ya. Siap ngadengekeun. Kira-kira kura dibere waktu sabaraha jam. Waduh. Loba mat. Aduh. Uding seungeunah teh bari ngarokok nyender, laju hees. Kula ngacaprak pemeureun kieu. Sedengkeun ieu mah sebenarnya mah ieu kiai namakeun kiai leutik. Diundangna mah ti sadugna eueuh DP acan. Atuh lagi kiai leutik ieu. Tadi dina masalah maut seperti sok lobana nyahona Yasin bae, padahal ayat tata cara cak Kanjeng Nabi ayat Fatihah eta cak Kanjeng Nabi suratul Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surat faedahna surat Fatihah eta anu nyegah kana benduna Allah. Kadenge ya, surat Fatihah eta mencegah kana benduna Allah. Geus eta ulah kudu Yasin bae. Ari Yasin bakal acak-acakan mah akhirna Fatihah henteu Yasin henteu. Bener teh gitu. Di mana urang kamaotan usahakeun saha bae nu bisa maca Fatihah hareupeun ka eta anu endek maot atawa nu geus maot. Tah laju lamun keur sakaratil maut eta jalema bacana samemeh ieu eta Yasin. Keur sakarat eta Yasin. Sebab Yasin eta surat Yasin mah mencegah kana pakewuhna, mencegah karena ausna kiamat. Di mana maut disebut kiamat dengan kiamat sugro. Endek sugro endek kubro tetap baik kiamat. Di mana kiamat sanajan bari sugro eta leuwih sulit, leuwih hese, leuwih nyeri sagaran leuwih.
sebab hendak dicabut nyawa. Bacakeun surat Yasin eta nu maot sok biasana hampang lamun eta jalema mawa iman jeung Islam. Artinya Yasin setelah maut, umpama aja memang hendak maut ieu, setelah maut bacakeun surat Tabarok atau surat Mulk. Tabarakalladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus surat eta balik deui. Sebab eta naon? Mencegah kana hausna, mencegah kana siksa kubur. Mencegah kana siksa kubur ku sebab aya surat Tabarok anu dibaca eta siksa kubur ge eta malaikat caritana kieu. Ya Allah, ieu kumaha ieu mayit ieu jalema ieu maracana surat eta bae di mana karomah eta mencegah kana siksa kubur kumaha. Sak eta Allah hampurakeun be eta mayit karena keluarga anu soleh. Kati ngomong ya. Nah, kula ngomong numpuk-numpuk bae ya. Mending numpuk mending peureus. Lah ari hukuman dek peureus tandek empuk tadengekeun bae lah nya. Jang upahan henteu. Nya tinggal ngadengekeun lah atuh ngupahan teu naon teu neuk peureus saboro amat ja urang mah kopi disadiakeun. Benar gitu benar. Teruskeun deui kula sakapanggihna deui. Ja kula ge tadi ge atuh kiai leutik ieu. Ari kiai leutik mah sakapanggihna ngomong. Cak Mang Muji jancan pernah ngadenge haji uas kos kieu ieu. Itu atuh emang encan nih ari can pernah mah henteu osok ngan atuh sakali ngomong beletak beletuk sakumaha budakna berbedug sakumaha budak leutikna berbedug ngan ieu mah teh beda kieu bae lamun cak lempang kula mah teu leujeg lamun masalah ngomong. Nah lamun teu leujeg beusi aya nu katajong hampura bakal ya. Atuh kula mah ngomong teu leujeg lamun cak leumpang teh mah teu leujeg ari ngaran teu leujeg mah lepaskeun anu katajong mun nu kaliya sampura we nya. Kitu ngan ieu mah carita maot deh heula. Tangan dibere bahan heula. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Cak Allah Ta'ala di mana jelema anu henteu narima a'rada eta megos teu narima an dzikri tina ilmu aing. Ilmu Allah diterangkan, dijelaskan kari-kari hatena aya nu mungkin lah geus kumaha ge kumaha pangeran bae ngamal mah jauh nyaho teuing. Umpamana teu narima kana fatwa Al-Qur'an. Fa innahu ma'isyatan dhanka. Eta jalema, huna ka jalema ma'isyah eta kahirupan. Moal kapanggih kasenangan hirup eta jalema di dunya lamun geus teu narima kana ilmu Allah kaharti geus urang degel jasa ge ka ilmu Allah mah ulah sok nolak. Aya nu nasihat tarima bae malah hate urang moga pikiran kieu ya Allah moga-moga kula menang pituduh Allah, moga-moga kula menang bisa di non ieu ngamalkeun sakumaha tadi anu dicaritakeun ku mubalik mana bae nya ieu mah kula mah nyaritakeun doang. Tages lamun manusia jauh ke agama, jauh karena belajar agama, hukum-hukum Allah nyapelekeun karena ilmu Allah, ulah mengharap lamun urang Islam, ulah mengharap karena kesenangan dunia. Hirupna ma'isyatu dongka eta keluh kesah be hirupna, capek mah ongkoh tapi eueuhna naonan nang hanya bisa ngarokok sabatang jeung dahar sawah. Kati ngomong ya. Jadi lamun teu kokoreh teu dahar. Kitu lamun teu kaluar kesang teu boga duit. Eta jalma hirupna sengsara sebab jauh ke agama Allah. Bener teu? Percaya eta kula ngomong kitu. Geus hirup di dunia sengsara wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
barang datang ke akhirat dikumpulkan ku Allah jalma anu teu narima kana ajaran-ajaran agama Allah eta diberena pecak dikumpulkan ku Allah pecak kabeh teu bisa empok di akhirat gitu ngenes hirupna ari batur senang-senang ari urang neuleuge henteu di mana nikmat akhirat eta 99 tikel bedana di antara nikmat dunia urang mah keur dibere nikmat di dunia ge masih keneh loba capek tapi di akhirat mah 99 nikmat dihijikeun kabeh ka manusia anu iman ka Allah. Rata kula dibere baheula modal tah. Kembali karena masalah tata cara maut. Jaya urusan maut. Adapun datang ti sadugna, datang ka duduhna, datang ke 40 malah aya dina hiji kitab 20 poena. Jadi lamun dipake sadugna 3 poena, 7 poena, 20 poe, 40 poe jeung 100 poe kadituna ngahol satahun sakali eta mah eueuh perintah eueuh sugan sunah hukumna perintah atawa sunah muakkad atawa aya Quran anu nitah kitu teu aya nang ngungkul adat manusia tapi didukungna ku agama geus di mana jalan kabagusan sanajan bari henteu aya perintah Rasul jeung Allahna tapi tujuanana karena kebagusan seperti anu dilaksanakeun ku urang eta adat anu menjalani hukum syara henteu mantak ngabatalkeun teu mantak nyieun jore ka urang itu karita lamun ngitung mana hadisna eueuh hadisna itu lamun ieu teh mah seperti aya nu nanya ka kula kieu kula hayang nyaho eta diantakahan hayang nyaho dipidiahan kula dalil di Al-Qur'an mana eta mun teu salah eta sarjana agama SAG baheula di Mau tah kula keur kabendan di Mau nanya ka kula jawab kieu ngaranna udin-udin kitu poho lain udin bengkel lain udin dia manyahuan lanjut nanya eta cenah Kang Haji ayat-ayatna eta di Al-Qur'an fidyah atau tahlil teu aya pan dilaksanakeun kieu bae dewek nyahon ka bakul dijieun tina naon tina awi ari nyiru ti awi boboko ti awi ayeuna lamun ente nek nyiar bakul anyar ka kebon awi aya eueuh umpamana aya eueuh eta bakul anyar di kebon awi nyara rangkol eueuh nyiarna ka mana ka tukang nyieun bakul itu eueuh di kebon awi bakul anyar atawa nyiru anyar kudu nyiarna ka tukang nyieun atawa ka pasar anu geus dijieun itunya atau lamun nek tanya eta atuh ka ulama kang ieu atawa ka kitabna kitab ulama di toko kitabna ge meuli cek nyana aja cicing mah teu nyusul hadina ge henteu di heueuh nya sakitu doang hadina ge sageus sagala-gala lamun henteu ditarima ku kaimanan urang ka Allah lobana hese hate urang mah. Nah, teruskan tadi masalah cara urang ngahareupan mundek maut awatan nu atos tos maut. Tadi lamun tos maut silahkan Yasin aja tabarok. Surat mulak surat mulak. Tah eta faedahna gede. Atuh pamanlah ngelingetkeun biasa mah geus Yasin baca, tabarok baca, zikir baca kabeh. Loba tata cara jang menta dihampura ku Allah eta mayit, tata cara anu mantak meunang ridho mayit. Eta loba dina kita masalah maut. Termasuk ieu ge sarua bae matang puluh
doa orang moga-moga tadi diijabah diaminan ku jalma loba gitunya. Ya Allah makia Pak Ustad kula sih teu bisa maca Fatihah, teu bisa maca nanaon, namun hayang ngadoakeun ka indung Bapa kumaha atuh kieu bae neuleuh. Ya Allah panghampurakeun dosa Bapa kula ngaran si anu sakitu bae, panghampurakeun kula minta kalau kula dihampura dosa apa di kuburanana atau di imah ngeunaheun agama mah lamun geus urang percaya mah ngan ulah pamales dipake modal itu. Lamun bisa atuh ka kuburanana sabab naon segala-gala ahli kubur nyaho ka urang, neuleuh ka urang, ngadenge ka suara urang mah teu kadeuleuh henteu bisa neuleuh ka ahli kubur. Geus nu rajin saga nu pamales kanyahoan ku keluarga urang gitu, kanyahoan satahun sakali aya ngirim doa, satahun sakali holan saboboko santri ngundang 20 sering sacomot mah aju santri nu ngadoana Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim aju make carana pondok dengkulna ka mamanahan teu eta si datang nu kitu moal datang sebab akhlak kurang ke Allah sama sekali. Jadi diuk nage haram kesebab teu make tutup aurat henteu. Lamun kalakuan haram sanajan dipake ibadah tetep bae moal kapanggih bakal bagusan ibadah moal. Kati ngomong ya. Jadi akhlak tetep anu dipasang dina segi ibadah. Nah seperti cak Allah, cak kanjeng Nabi nyebutkan melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali nyeritakeun kieu 4 macem moal ruksak ibadah, moal ruksak agama. La yazalud dinu wad dunya qaimina ma damat arba'atu asya'a. Moal ruksak, moal eureun-eureun atawa aya keruksakan di antara agama jeung dunia anu bener-bener kuat, qaimina anu bener-bener jumeneng lamun eta mayeng anu 4 perkara. Madama didinya cak Arsudin ma nontah ma masdariyah dzarfiyah madamat nya bener den ma masdariyah dzarfiyah selagi nama yang 4 macem eta agama urang nu aya di urang maruksak. Najan pemerintah kurang ngadukung ke agama tapi urang make agama insya Allah bagi urang maruksak. Jojong-jojong pemerintah terserah urang-urang gitunya. Nu penting urang cekel agama. Rugi jasa di zaman akhir pemerintah geus kurang ngadukung ka Islam kari-kari urang nage henteu ngadukung atawa henteu megang kuat atau teu nyekel kekuatan dina Islam. Jadi urang kudu bener-bener ngahiji cara dina agama Islam, perkuat agama Islam. Moal ruksak moal lamun kira-kira eta mayeng dina 4 perkara. Hiji madamal aghniya la yadkhuluna bima khuwilu. Mayengna jalema sugih anu henteu pelit kana sagala naon anu dicegah ku dirina ieu hook itu hook ieu mah henteu. Munasabah nu sugih umpamana munasabahna lobana pelit hook bae ieu mah henteu. Wayah sedekah wayah ngazakat ieu mah ngazakat henteu, sedekah komo eta kaitung bakhil. Tah eta nu sugih geus lamun urang dibere sugih ulah hook sedekah ulah hook ngazakat. Komo zakat fitrah mah ngahutangna doang bayar metilok baheula. Kaduana
madamal ulama ya'maluna bima alimu, jalma anu ngarti ka agama atawa ulama anu berilmu ngamal ku ilmuna. Jadi lamun urang geus boga ilmu agama amalkeun sesuai jeung hukum agamana, ulah sok ngarempak kana hukum-hukum agama. Ongkoh nyaho ongkoh ngarempak, kati ngomong ya. Paling berat eta jalma anu geus ngarti kana agama kali-kali teu dipake. Gitu. Pang beratna, pang gede-gedena dosa jalma anu nyaho kana hukum tapi ngarempak. Nah lamun loba ngarempak dina hukum timbulna hukum murtad. Teu pantes ustad kudu murtad, bener teu? Sebab murtad mah ngaranna putus Islam. Lamun putus Islam salatna naonna eueuh nu katarima ku Allah sabab putus Islam. Hook tah. Beres teh ngomong tah. Henteu nya. Henteu teu beres ieu mah hak ieu nya. Katilu teh sabaraha? Madamal juhala la yastakbiruna amma alimu. Katiluna jalma anu bararodo, bodoh eta teu bisa baca kitab, teu bisa baca Quran. Umpamana ya ngaranna ge bodohnya Quran teu bisa komo kitab, bodoh hukumna lain. Tapi la yastakbiruna amma alimu, la yastakbiruna henteu gumede teu takabur tina barang anu manehna la ya'lamu teu nyaho. Amma la ya'lamu anu manehna teu nyaho, tapi teu nyahona teu kahitung takabur ku Allah. Di mana pang gede-gedena takabur, pang sombong-sombongna manusia bodoh tapi teu daek belajar. Beres teu? Beresnya kunaon teu daek belajar karena dosana loba. Salat henteu, belajar henteu, mungkin kebel, mungkin numpuk, akhirna bikin ogah bae karena ibadah ke Allah karena geus ngalupeuting naonna dosana. Jadi lamun sugih sombong wajar, anu pinter sombong wajar, sombong lajang doraka-doraka ge masih aya pantesna bae gitunya. Tapi lamun nu bodoh teu daek belajar eta rajana sombong. Geus bodoh teu daek belajar, neuk nyaho kana naon? Sok bisa bae. Akhirna timbulna sok bisa puguh teu nyaho asa bisa bae. Gitu, bener gitu. Jadi naon sababna? Dia seperti kieu loba anu masih keneh can bisa maca Fatihah acan, tapi teu ngadenge aki-aki belajar Quran. Can ngadenge sugan dibaca, belajarlah sugan aya benerna. Keur benerna umpama hese eta aki-aki hese. Japaja hareuras letah naja tembang asin mah teu rakeneh. Panjana hareuras letah. Tapi tembang asin mah teu rakeneh. Salaju tapi karena belajar. Masya Allah karena belajar. Gua masuk khawatir baik gitu ngomong gitu karunya. Sugan be ari urang babarengan mah belajar di mana baik. Diunggal ustad belajar, hayu belajar mah teu kudu ka seseorang. Itu belajar mah teu kudu ka saurang bae, jaloba kiwari mah nu ngarti. Ya hiji ustad aya duaan benu belajar mending bae meureun. Ya agama hirup ulah kahitung takabur. Jadi dina ge la yastakbiruna henteu kahitung takabur manusia bodoh jasa tapi daek belajar. Kati ngomong kahati. Tah mudah-mudahan para mustamiin kabeh dibarengi ku hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya sugan bae mah sugan ngomong ieu gitunya. Ya gua lemah ieu mah geus hitung-hitung ngabubungah ka Soebul Bait bae. Tadi teh gua lemah cak lempang mah teu leujeuh jal tilokna. Jadi tidak lancar ngomong. Jadi bari
kaopatna mantak nguatkeun ka agama urang madamal fuqara la yabi'una din la yabi'una lil nanya alal akhirah bidunyakum la yabi'una akhiratahum bidunyahum henteu ngajual si fakir kana pi akhirateun eta fakir ku dunya. Dekeun dia rada peureuss ya. Jalma fakir henteu ngajual belikeun akhiratna ku dunya. Fakir eta naon? Fakir eta aya anu kasebut butuh sama sakali teu boga dunia. Lamun fakir dina agama butuh karena rahmat Allah. Nah ayeuna jalma fakir umumna bae kos kula teu boga nanaon hirupna. Tah, geus dina kafakiran eta ngajual belikeun urusan akhirat ku dunia. Seperti mana? Ari kedok agama ngomong mah agama ya ngomong, tapi tujuan ngomong mah hayang diupahan. Maka DP ulama sekali nangtung umpama 5 juta laju lamun diundang sa yeuna DP na 500 atau 1 juta naktor eta salawat ta caramah geus pangna nu anu hese asup ka surga hiji tukang maca Quran di pijemon kaduana tukang caramah. Justru kula mah kusabab ilmu kula mah leutik lamun kiai leutik henteu tanggung-tanggung acan tak geus sieun bisi loba salah anu tujuanana anu diomongkeun caramah tujuanna mah kana naon? Karena duit. Nu diomongkeun mah agama tujuanna kana duit. Anu dipulak pale suara supaya bagus tapi tujuanna kana duit. Kodi teh ya eta dina fikih panghese-hesena asup ka surga kaum muslimin nyaeta jalma anu tukang caramah jeung tukang maca Quran. Ari geus kudu kumaha? Kudu lillah. Nek dibere sabaraha ta sabaraha jan niatna ge urang mah ngembarkeun hukum Allah. Adapun diberena tergantung milik urang jeung milikna anu ngundang. Jadi ulah kieu teh dibere 2 juta nyuratan deui eta ieu kurang. Itu geus datang ka imah dihitung kurang meureun datang deui surat atawa kieuan mah teu ku surat ku HP. Piraku kula dibere sakieu jauh-jauh. Tah eta ngaranna henteu naon tah? Henteu lillah ngaranna, henteu saberena. Urang tujuanana lah ngahaja-haja mah lamun teu diundang caramah agama can puguh aya nu ngadengekeun jeung tan puguh dararatan. Itu tapi ieu mumpung aya nu ngundang ya kesempatan aing ngembarkeun hukum Allah. Teu kitu henteu. Anu ditujuna amplop kandelna. Bener gitu bener. Itu geus kumaha? Geus akhirna jamaah ge kiai dijadikeun tontonan. Tas di mana sih ya? Tas nonton kiai. Gitu lain. Lanjut cerita naon? Biasa bae. Kita sholat paling ya jeung surga. Gitu doang ceritana surga, neraka jeung titah sholat. Eueuh deui. Geus bener saja nama parolan. Sababna eueuh barokahna nu caramah ilmuna eueuh nyantolna lamun karena karomah aya. Karena lillahna insyaallah eta sok aya bae nyantolna ka jamaah. Karti tak hasiat tak hasiat mah eueuh karomahna sebab nu caramahna ge ngandelkeun dibere anu geus ditentukeun ku manehna gitu. Pantes teu ngadenge mubalik kieu. Weh ustad lah kasih ngundang ta iki. Cak si ustad cak tukang caramah selaka sepi lagi covid. Waduh premen iki ya mobil kasana katarik iki make mobil. Sudah aku gitu tukang caramah. Gula ngadenge di HP tah ngeta ka ustad. Waduh iki mah rasa di selunggulan ora kasetoran ditarik asane mobil kula ki. Takna eta cak tukang caramah
Masya Allah atuh teu pantes tuh ceramah gitu pantes itu kula teh ngomong tadi hate geus urang mah kieu sakalian urang jelema bodoh lain-lain numpuk-numpuk kabodohan usahakeun urang ibadah ke Allah bari ikhlas ngaran ibadah ikhlas eta kanu bener-bener urang siaran saeutik-saeutik ilmu anu mantak ngabenerkeun kana ibadah urang ka Allah gitu be urang mah ulah muncak-muncak lah nya mun muncak waduh aing bisa ieu aing bisa salajut ieu bae santai we ngaranna selau atau santai ta ngomong tah hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kembali ke masalah fakir lolobana di zaman ayeuna anu kaciri loba nu kapaehan tapi loba nu daftar ngaji ari ilmu na teu diraksa eta teh karasa dosa bener gitu kula asupkeun ngaji kula diasupkeun sampai pimpinan ngasupkeun pengajian bingung hayang diasupkeun ngaji hayang diasupkeun ngaji cak ustad teh nu narima tah kumaha nya teu diasupkeun beusi fitnah diasupkeun dijabatkan bagus ngajina akhirna kumaha diasupkeun bae eta kabeh ruksak SD SMP sohibul bait duitna beak pake ngupahan nu ngaji mayitna ngajegeug bae kadatangan rahmatna jabab baca Quran loba naon loba salah kita sok geus sabarata dua lain loba geus dua karugian dua pasal mayit jojong bae teu aya rahmat anu datang cenah Quran anu dibaca kunaon eta rahmat Quran teu aya kaduana sohibul bait nu aya dijual jang ngupahan nu ngaji atawa ka mana be nyiar duit jang ngupahan nu ngaji gitunya ngaji di kuburan atau di imah dua tah sampai mayitna teu kadatangan rahmat kusebab nu ngajina asal-asalan katiluna nu ngajina doraka gede ari duit ditarima ari ngajina teu tanggung jawab bagusna doraka teh geus kabeh eueuh nu bener tah eta ngaranna disebutkeun fuqara anu yabiuna lain layabiuna yabiuna anu ngajual belikeun urusan akhirat ku masalah dunia gitu ayeuna urusan ieu beleleutikan nyolatkeun peureus ya peureus lamun ditung peureusnya ulah mangelingkeun karena ulah sampai urang loba dosa ulah ngadenge hiji waktu kula kerja di makmum nyolatkeun digigireun kula usalli ala hadzal mayyiti sakitu be padahal awewe geus teu naon masalah eta nya sholli ala hadzal mayyiti arba teu kadenge liana mah nu kadenge adaan imam adaan makmuman lillahi taala modar boy bikang eta bikang gitu henteu lain masalah bikang lalakina adaan aya nyolatkeun mayit make adaan aya eueuh atuh bisa teh lu nyalatin ngoboan lain ngaji surat ngaji sirat eta mah ngaji surat itu lanjut sang carita kamarina di majelis cerita aju cak imam teh ya ayyuhal hadirun kaifa tasyaduna ala hadil janazah cair lain khair lain cair cenah salawat meureun waduh teu beres eta barang dibuka terus yang dibuka tah atuh eta cair nah eta sabab teu ngaji tanya jadi wayana urang lah jang urang kabehan ngaji eta jang urang lain jang batur ulama ieu mangajak ngaranna sababna ieu kabeh nu hadir atuh dulur kabeh Pak nya komo dicakop mah tak sebenarnya mah kula mah dulu dicakop eta geus eueuh nu liana eueuh saha bege dicakop mah hiji tanya jadi teu bisa baca Quran karak
ala kadarnya hoka huruf tapi geus daikeun atawa geus usal-usul hayang ilu ngaji di kuburan atawa di imah untuk mikirkan diri orang bener tak salah ya ngaji nah itu pasrahkan mereka nu bisa itu ulah untuk bisa diasup-asupan ngarah salawat doraka gede sarua jeung nipu ka Allah eta mah Allah mah moal katipu tapi urang nu katipu Allah mah teu garasa katipu Allah mah janyahoun malah leuwih bendu Allah ka jalma nu kitu apalagi ka pangkat ustad umpamana itu kira ku ustad salah ngajina jauh lah ustad kudu salah ngaji mah Quran mah itu nyawa si lamun nudutan meureun ngajina rek nudutan mah atuh ustad tam sameh ustad ngaji heula bener teu iya anu jelas anu can belajar itu loba termasuk diri orang dina masalah sholat apakah orang sholat kurang geus bener jasa atau teu make jasa ge geus bener atau encan teu ngoreksi ka masalah diri orang dina ibadah jawab naon tatanya henteu naon henteu kitu len eta ngaranna yabi'una bi al akhirah bid dunya ngajual belikan urusan akhirat ku masalah dunia lamun dietakeun yabi'una al akhirata bid dunya lamun dikeun ka umum akhiratahum bid dunya geus kumaha bae eta macan anu penting urang nyaho ka jurusanana ieu mah keur carita ieu nya lain keur ngaji nahwu ieu mah lain keur carita jalma lolobana di zaman akhir ieu urusan akhirat hanya wungkul cangkang dibelina ku urusan dunia kalindih ku masalah dunia gitu kalindih ku masalah dunia teu mikirkeun masalah halal haramna itu apalagi di zaman ayeuna jadi nangungkul anu bener mah seperti zarah ka indung bapak mah tilok atau satahun sakali ge lebaran teu bisa nyambat ustad sapopoena henteu geus kiwari urang rajinan lamun hayang senang dunia akhirat kakolot sabak tiap minggu atau komo tiap poe mah saminggu sakali datangan kuburan kolot urang uluk salam minta doa na kakolot jeung doakeun kolot supaya dihampura dosa ku Allah bisa gitu bah abah mamun bapak teh mah kula doakeun supaya kula kapanggih jeung kesenangan dunia akhirat bapak muga-muga dihampura dosa ku Allah sakabeh dosa dihampura ku Allah ya Allah panghampurakeun dosa kolot kula sakabeh dosa kula dosa kolot kula panghampurakeun geus ku bahasa Sunda be Allah mangarti ja bahasa naon ge menang Allah ja nya nu bahasa Arab bahasa naon ge menang Allah tama Jawa sagala naon kabeh nang Allah mere dina sagala ngaran nu aya di dunia Allah anu mere ngaran jadi teu kudu kieu emang amun bahasa Sunda menang atuh menang bahasa Sunda bahasa Jawa urang bisana bahasa Jawa ya Allah mudah-mudahan wong tua kula dihampura sakabeh dosa ning Allah kula karunya tapi kula ora bisa apa-apa ngartieun Allah mah mau nanya kieu emang sira ngendi mau kitu moal artinya geus eta nu terakhir lamun disurahkeun bener eta nepi ka ieu loba contoh-contohna ngan waduh jadi kos numpang pinterna ieu bae ya ngan ieu ge beusi loba kasinggung teh hampura bae kula mah ngajak karena karunya jadi termasuk kula di dieu nyampekeun hukum ulah sampai dosa lamun kudu sabagian disumput-sumputkeun ku kula jadi lamun nyebutkeun duit haram leutik nyebutkeun duit mah haram ge tapi lamun nyebutkeun ilmu leuwih gede dosana itu ius ngantongan duit 1000 duit menguji nyek celek di kantongan bae 10.000
laju barang ilmu mah disumputkan, Masya Allah lebih gede geus teu bisa dibandingkan nyumputkeun ilmu. Panggede-gedina dosa jelema anu sok nyumputkeun ilmu ngamasabodokeun sabodo amat gitu. Aing mah geus nyaho ieu eta dosa gede eta. Geus mangna dina masalah ilmu mah lain seolah-olah gampang berat. Jadi orang magahan bener segala naon ibaratna ari ilmu mah kosruhat. Dilepasin parem dikengkewek panas kalengan jadi merubah penyakit malah cak Abu Yadam yati Cilengok mah lamun urang bung dimusuhan ku jalma ulah yang jadi kiai gitu. Lamun hayang loba musuh urang kudu bisa ngaji gitu karak loba musuh penting balik tanya barang diteuti kabeh horeng heueuh sakabeh rasul kabeh baru ngamusuhan loba pangloba-loba na musuh rasul di mana be tama rasul ngomong sahabat gitu itu kita rasul moga urang mah selalu diberi hati anu bersih ke Allah anu bener-bener dikuatkan iman jeung Islam ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tah kena tadi datang ke maut keneh ya kembali ya nya tah jadi dibacakan Yasin, dibacakan surat Mulk. Lamun zarah tah surat Mulk tah. Jadi surat Mulk eta tepatna di waktu zarah. Lain Yasin, ieu mah keur faidah ieu mah. Ari Quran mah kabeh ge ngarahmatan dibaca mah. Kesimpulanna Quran mah kabeh ge ngarahmatan. Ngan aya faedah khusus-khususna gitu. Ieu mah keur nyaritakeun kakhususanana ya. Gitu keur mukminin mukminat bege datang kabeh. Nah jadi jelema mukmin paling untung jelema Islam paling untung apa sama doa jami'il muslimin wal muslimat anu hirup deui al ahya'i minhum wal amwat manguji mah keur sare dicakop di mahna keur sare tas dahar teh seubeuh laju sare horeng aya di ditu mah di luar sejen mah di kampung sejen mah aya nu keur gadoa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aju dibaca di syai'ul lail weh kabeh tah dibawa al-fatihah menang rahmatna urang mah keur hees menang rahmatna ku sabab aya doa muslimin di ditu tuh ibarat di Saudi lah nu jauh atau di India, di Cina, di mana bae anu sedekah jamil muslimin muslimat kabawa lain eta bae al ahya'i minhum wal amwat anu hirupna al wal amwat jeung anu geus mararaotna kabawa eta hadiah puji ku jamaah di mana bae anu nyaritakeun mukminin mukminat kati ya. Jadi untung jasa urang nguatkeun iman Islam. Cara kumaha urang iman Islam supaya kuat nyata teu aya lian seutik-seutik kudu dipinuhan ku ilmu artinya tambahan ku ilmu nyaritakeun ayat-ayat Allah ngarasakeun diri urang kumaha kahirupan urang ku masalah Allah ya apakah ieu hirup loba salah apa henteu itu sebab dina loba salah karena urang loba sengsara karena urang sengsara non ya senangna karena urang padahal mah eta nu ngajak sengsara mah tilok aya lamun lain hawa nafsu anu ngajak sengsara mah hawa nafsu akal anu sehat mah kabeh ngajak senang najan bari teu boga duit sanajan bari duitna lobana leutik bae senang bae nu aya lamun urang qanaah lamun urang bener-bener nguatkeun iman ka Allah najan duitna loba jasa ge tumpukan atawa naon ngaranna gepokan bae ari dasar hawa nafsuna gede mah kurang baik sarakah beta hirup ngerti itu ya percaya tuh gua ngomong gitu sebab gua ngomong gitu teh menang ti dalil mual kapanggih kesenangan hirup kurang lamun urang teu make hukum-hukum Allah teu make keimanan artinya geus mudah-mudahan urang doakeun ieu urang pengajian ieu geus kebel ya ngomong dua
Geus mah kieu bae urang doakeun almarhum Pudin mudah-mudahan mautna mawa iman jeung Islam diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaduana doakeun sahibul bait anu geus keluh kesah ngarencanakeun ti sabaraha poe baik dina biayana gede leutikna urang mah teu nyaho kitu nya. Mudah-mudahan dicepet dibales ku Allah Subhanahu wa taala jeung diganjarna ku Allah anu berlipat ganda. Katiluna urang berdoa ka Allah mudah-mudahan jamaah anu hadir para undangan sadayana dibales ku Allah dalam balasan anu berlipat ganda, balasan ngaji dina peuting ieu ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana ganjaran ngaji sajam leuwih gede ganjaranana tibatan salat sunnah 60 tahun. Karena orang tadi sebutin orang jadikan majlis taklim ya. Itu man jalasa fi majlisil ilmi afdalum sab'ina apa tadi? Man jalasa fi majlisil ilmi afdalu min sab'ina ibadatan min sittina ibadatan. Sing sahaja lemah anu calik di majlis taklim calik henteu ngadengikeun bari ngarokok bae pikiranna ka mamana bae manjalasa tah nang liuk doang ngarokok laju bari mikiran ka mamana komo ieu isuk dagang menang naon gitu ya gitu tah ya ieu mah kusog ngeunah nang ngarokok laju ngahayal ka mamana hanteu. Tapi tetap ganjaran sarua leuwih gede tibatan salat sunnah 60 komo bari ngadengekeun bari ngahartikeun bari ngasupkeun ka hate eta mah teu bisa dihitung tamata eta pokok leutikna 60 tahun ge jeung ngantuk ge kitu nya. Geus mudah-mudahan tadi tiasa orang minta ke Allah ditetapkan iman Islam. Amin. Serta orang baik diberi ibadah ke Allah Subhanahu wa taala bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.